Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ngawitan abdi nyebat asma pangeran, dat Allah Rahman Rahim langgeng masihan. Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Sakabe puji oge tangtu ka pangeran, anu qadim awal akhir terobahan. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nyakitu rahmat jeung salam salawasna ka nabi anu leuwih unggul tauhidna, wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mubtadi. Ka alina jeung sahbina jeung nuturut kana jalan agama hak oge turut. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifah. Ba'da muji anjeun kudu nganyahokeun 20 sifat Allah ngawajibkeun. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Allah aya teu wiwitan tetep pisan nyulayaan ka makhluk teu dikaidan. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Jeung jumeneng sugih tunggal jeung hurip kawasa ngersakeun terang nu dikutip. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Sifat sama basar jeung sifat kalam, 7 sifat ma'ani kedah dipaham.